kasep aya dinyana, gagah aya dinyana, sugih aya dinyana, tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah, kasep ku kasepna, gagah ku gagahna, sugih ku sugihna, tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana. Barang diteliti-teliti horenganan teu hudah. Teu hudah disebutna impoten. Nah, jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat.